Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari nu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Siruyung Kawung Siruyung Kawung bagian ka-38 karya Bapak E. Sukandar. Kumaha salajengna ilalakon karnanya atanapi wijana ayeuna teh kamarinya penak sareng gumilar nu ngawitan dia. Dalalakon dina karya Pak E. Sukandar mah seuseurna teh nu pisah ti kolot kiningannya hirupna teh susah peurih heula kitu dina perjalanan hirupna teh nya lalakonna teh da sunahna kitu meureunanya kanjeng Nabi pan ti ali teh tebih ti ibu ramana tapi sing goreng hal kitu teh ngadidik jiwana supaya kiat. Taya dina lalakon karya Pak E. Sukandar ge hampir rata-rata jawara nu bade dibentuk teh karakterna ngalaman heula peurih ti ali teh. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nya. Oge ulah hilap channel YouTube engal simkuring nyaeta dongeng Sunda Mang Ian didinya simkuring bade ngempelkeun deui dongeng-dongeng nu kantos dipedar. Insyaallah seueur pisan pinnya dongeng-dongeng anu teu acan dipedar bade diangkat dina channel YouTube-na dongeng Sunda Mang Ian. Dina YouTube-na Kisah Tanah Sunda kapayuna panginten aya konten-konten sejarah nu berhubungan sareng karuhun-karuhun Sunda nya gitu. Oge atur nuhun kanu tos salami ieu manco dina channelna dongeng Sunda Mang Ian nya dina Kisah Tanah Sunda. Mugia nya ieu channel teh sing janten channel anu masihan manfaat edukasi kepala wargi sadayana nya sanes sakadar hiburan hungkul aya pulunganeun aya hikmah-hikmah kahirupan aya nilai-nilai dakwahnya supados janten hiji pahala anu ngalir nya. Wabil khusus ka pengarang dongengna ke Bapak E. Sukandar pamugia ieu karya teh sing tiasa janten amalnya anu salawasna ngocor ngagolontor ka alam barja anjeunna ngantunkeun taun 80-an urang gip urang sadayana pamugia Bapak E. Sukandar di alam barjahna sing ditempatkeun di iliyin taman-taman surga aya dina rahmat magfirah Allahnya aya dina kabagjaan khususon ila ruhi ahlil kubur Bapak E. Sukandar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu syulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah mah gratis pala wargi sadayana. Di mana urang geus ngadoakeun batur ku Allah bakal dihadirkeun makhlukna anu bakal ngadoakeun urang kitu nya doa teh wihdi ka urang saleresna mah kitu. Tah saumpamina ngaros kahibur ku padaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana eta kitu nya. Sabaraha we saikelasna 2000 we tang parkir wewes nya kanggo meser kuota kanggo tiasa ngupload dina YouTube da simkuring mah aya di sisi leuweung nya bumina teh. Tah kitu pala wargi. Oge upami dina live mangga nu gaduh koina disawerkeun nya ulah ulang jentul wae bisi kasih baten kuna naon nya ke kudu diwadarsi. Supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Siruyung Kawung bagian anu ka-38 mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung
Sabot kekayaan kitu dak dumadakan Ipah keluar ti panto dapur nempo anu keur ting rariung di buruan teh manehna ngargo malah teu kira-kira ngerasa reuasna lantaran sajabana ti mireungeuh pamajid teh kumanehna katempo aya pamurtala jeung Surya. Komo barang red kagumilar manehna masih kene apal yen eta teh anu peuting-peuting kungsi rek di alapatina waktu babarengan jeung Surya. Sanajan bener harita teh peuting tapi manehna moal kapalingan ongko harita teh dicaangan deui ku Nyi Arum anu kaluarna bari mamawalan tera. Surya barang mireungeuh Ipah anu munker samemehna mah dipapantes bakal ngarasa era tapi ari geus neuleuh jirim nama manehna jadi timbul rasa sonona ku kitu teh mah heungaran-ngaran batur ulin ti bubudak malah jadi dulur sapaguruan pisan. Ongkoh manehna kalawan ngadadak keras inget ka Bah Jagur anu ayeuna keur bali ka ujung kulon jeung Bah Bejo sok sageui dina datangna teh terus ngadampret ka jamian lantaran geus moal boa sangka anana Bah Jagur yen pangna ayeuna manehna nyaho kana rusiah dirina pribadi teh tangtu dibere nyaho ku pajamian. Mikir kadinya kalawan teu asa-asa deui Surya ngajorelat nyamperkeun ka Ipah bari ngagero pinuh ku kasono. "Ipah," pokna saeutik oge manehna teu mikirkeun kana pibalukareunana. Ipah ngarere tapi ngarengkog kitu oge karna bari mencerong teh nyeureudeg nyamperkeun ka Surya. "Aya naon sia Surya? Make jeung ngageroan Ipah sagala." Sakedap karena kuring teh hariwang Bah Jagur jeung Bah Bejo teh pan mulangna ka ujung kulon anu dipika paur teh eta bisi ngajorag ka bapana Ipah. Alah loba alasan sia. Kang karena leres pan tadi teh Ipah teh tepang sareng Bah Jagur mung Ipah teh teras lumpat paur we teras ngadamprat kaditu ka Abah kumaha atuh. Ngadenge katerangan ti Ipah kitu karena terus ngahuleng. Geus kitu terus bae ngajak ka Ipah, "Ipah, ayo urang kaditu atuh pawartos silakan ini." Teu dititah oge pasti rek bebeja heula jorelat bae Ipah ka panto dapur geblus ka jero. Nini Amah anu harita masih keneh ngajengjen di lawang nyerangkeun nu di luar tembong ngelok ka jero rupana bae nyamperkeun Ipah anu ngaronghe aprek bebeja. Tekung silila Ipah geus ngurunyung deui kaluar nyamperkeun ka Karna. Geus kitu mah teu mirosea deui ka sakur anu araya di dinya leos bae duanana arinit kalawan gesat-gesutna keur muru ka jalan anu ka Citalahap bari susuganan di jalan Papangih jeung Aki Mursid. Gumilar barang mireungeuh karena ini teu kira-kira ngarasa hareunegna puguh hatena mah kacida ngarasa panasaran bisinya ieu jajaka teh anu baheula kungsi direbut teh kudu ngaran Mursid tina leungeunna Bah Jagur. Ku kituna gumilar ngagentak ngudag bari gegeroan. Jang Karna mangke dagoan heula jang. Karena ngarandeg heg manehna malika tukang tetela baturna pamajid anu memang manehna masa-masa kali teu wawu. Ipah oge pipilueun malika tukang atuh teu kira-kira ngakebegna lantaran anu ngudag teh tetela lalaki anu ti heula teh aku manehna dijorag peuting-peuting. Ku kituna kacida Ipah teh ngarasa hariwangna sok sieun ieu lalaki teh aya maksud anu teu hade. "Mangga we Kang Nana tong teuing ieu di waharo hayolah." Ipah metot leungeun Karna ngajakan terus indit. Antosan we didorompok mang moal hami deui oge pun Aki sumping. Karna nembalan terus manehna indit deui ongkoh deui ku Ipah leungeunna teu pisan dilesotkeun satengah dipaksa. Sakedap we jang sakedap aya nu bade ditaroskeun ieu teh. Gumilar bari terus ngudag.
Tapi karena tengah waro malah lempangna kalah beki gancang teu sirikna lumpat nuturkeun Ipah anu petalakuna geus teu sabar pisan. Hal ieu teh teu wudu jadi nimbulkeun kakeheul oge pikeun Gumilar. Ku kituna manehna terus ngudag panasaran hayang nempo heula tarangna naha aya cedana atawa eueuh. Sagancangna oge anu lempang turug-turug jeung awewe di udag kuno lumpat matunya karena teh kasusul oge sarta teu asa-asa krewek bae ku Gumilar teh dicerek leungeunna supaya eureun heula. Ah, kelanan jangkarna mamang aya kaperyogian sakedap we, ceuk Gumilar bari ngahegak. Ae sanes bari kapun aki antosan we atuh dirorompok teu kedah ngabeberik abdi, ceuk Karna bari ngageuweungkeun leungeun Gumilar. Leres namun kelanan aya kaperyogian heula ka jangkarna moal lami sakedap we. Gumilar bari rek nyekel deui leungeun Karna. Numawi abdi teh rusuh ieu teh. Karna bari ngepeskeun deui leungeun Gumilar, gidig bae manehna indit saeutik oge teu mirosea. Nah mana bedogong-bedogong teuing atuh Karna. Gumilar tungtung namah jadi ngarasa keheul oge, baku namah leungeunna ngarasa nyeri ongkoh dikepeskeun ku Karna. Jeung bae manehna luncat terus ngacorelat ka hareupeun Karna ngahalangan jajalaneun. Andi kanu bedegong mah keukeuh peuteukeuh ngaganggu ka batur, ceuk kaula oge daguan di imah. Boh ayeuna oge aki kaula geus balik ti Citalahabna. Karena nyaritana rada heuras, sarua deui pada ngarasa keheul dumeh diganggu terus-terusan. Panona mencerong seukeut pisan ka Gumilar anu ngajegah hareupeunana. Sakedeung bae Karna, moal meakeun waktu saja. Darek naon atuh? Cing pek-pek. Teu ngarasakeun pisan kanu kerusuh teh. Ceuk Karna mani keding hangit naker. Eta cing ilikan luhureun tarang anjeun. Gumilar nuduhkeun kurindatna. Kumaha? Nanaonan cenah. Karna ngarasa kaget. Sakedeung we jangkarna, lain rek nanaon. Gumilar sareh nyaritana anu dimaksud supaya Karna daekeun nembongkeun tarangna. Entong getangkang Karna rek nipu eta mah, ceuk Ipah gancang nyela heg leungeun Karna dibetot supaya rada anggang ti Gumilar. Rek nipu kumaha nyai? Cing pikir heula atuh ari rek nyarita teh lain janji jeplak. Gumilar rada nyeuneus-yeuneun heg Karna kapangaruhan ku caritaanana, mangka-mangka mun diilikan pambuluna Karna teh siga-siga nu rek nurut. Ngaran-ngaran musuh kabeh oge jahat, ceuk Ipah nambalang. Itu musuh teh musuh kumaha nyai? Ulah suudon kitu, jauh-jauh ti Garut ka dieu teh lain rek ngadon riributan. Ieu mah jeung nyangka-nyangka jahat sagala rupa. Cik mikir heula atuh rek nyarita teh. Gumilar satekah polah nahan ka teungeuna hatena supaya ulah bedah mangrupa amarah. Teu boga kaera make ngangles segala. Ari bapak kaula kusaha di lolonganana, lain ku si Salapi Aki Andika. Terus ari bah jagur pangna padanganna cacat, lain ku Andika eta teh. Tur masa jahatnya kitu gawe teh? Ceuk Ipah manino torowelang we teu sirikna ditunyuk-tunyuk irung Gumilar teh kumanehanana. Nah saha kitu anjeun teh? Gumilar ngaranjug oge barang ngadenge caritaan Ipah anu sasatna ngungkit-ngungkit kajadian anu geus kaliwat. Ras bae manehna inget kana peutingna basa aya nu ngajorag, tapi naha ieu awewe teh jadi babarengan jeung Karna naha naonana. Keke nah itu leres incuna si Salapi, ceuk Karna bari malih ka Ipah. Leres Kang Nana, jalma jahat campurna oge pasti jeung korowodan. Si Murtal oge moal teu dititah ku maranehanana tah. Ceuk Ipah bari ngadelek ka Gumilar, delek keuleuh mang nyerikeun kanu jadi bapa. Bener mun kitu mah atuh Andika teh jelema jahat. Nu ngaranna Gumilar teh Andika teh nya. Kabeneran ayeuna bisa papanggih jeung kaula. Memang kaula boga maksud ngayakeun balitungan jeung Andika pikeun mulangkeun ka nyerina pajamian.
Karena kitu teh bari nyeredeg ka hareupeun Pak Gumilar, kana maksudna reka ujung kulon mah leswe poho kapegat ku amarahna anu nguntab-nguntab, kabeneran bisa papanggih jeung jelema anu geus dianggap musuh gerotna. Mangkelanan karna ulah waka ngagugu nafsu, dengekeun heula caritaan kaula. Gumilar tetep nyabar-nyabar maneh, pugu dalamun ngagugu nafsu mah geus hayang kebot bae ngagebug, saha anu teu kuat ngadenge anu jadi aki sakitu dicacampahna. Teu kudu loba alesan Gumilar, karena anu memang geus teu bisa nahan deui amarahna, teu anta parah deui, sabrut bae ngirimkeun jurus Cibagenit anu dijojo teh dadana Gumilar. Mangkelanan karna ulah waka ngagugu nafsu, dengekeun heula caritaan kaula. Gumilar tetep nyabar-nyabar maneh, pugu lamun ngagugu nafsu mah geus hayang ngakebot bae ngagebug, saha anu teu kuat ngadenge anu jadi aki sakitu dicacampahna. Teu kudu loba alasan Gumilar, ceuk karna anu memang geus teu bisa nahan deui amarahna, teu anta parah deui, sabrut bae ngirimkeun jurus Cibagenit anu dijojo teh dadana Gumilar. Sabar lanan karna, tahan, ulah ngagugu amarah. Gumilar bari rikat cingkrak dina gerakan hap-hapina, karasa hiukna jurus lawan teh lain lalawurakeun. Montong ngalubakeun miwir, hayo sang harepan kaula lamun nyataan di kalalaki. Cekarna bari nyebrutkeun deui peureupna. Nya, tetela anika teh teu beunang disabaran. Ceuk Gumilar ngolebati ka gigir nyingkahan Panarajang, tacan ngayakeun balesan lantaran sieun nya ieu jajaka teh wijana. Teu perlu Gumilar, kaula mah butuh kunyawa andika pikeun pamepes kanyerina pajamian. Ceuk karna Malik terus luncat nusul tepus kalawan ngagunakeun gerakan gurame ngabinti. Gumilar anu memang ngarasa yen panarajang-panarajangna karna teh memang lain heureuy-heureuy keuneun, mun terus-terusan diantep ulah-ulah dirina sorangan anu bakal ngaranapan mamalana. Kukituna barang kabireungeuh karna rek ngepret beungeutna, sakilat Gumilar ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil bari dibarengan ku jurus Tanjung Pura pikeun ngahanca dada lawan. Tapi karena kacidaringeusna, kalawan sakiceup geus bisa ngarobah gerakan leungeunna bari ngakileukeun badana kagigir, hiu leungeunna ditengeulkeun kana pigelang Gumilar anu keur ngablesur rek nobros dada. Des, dua leungeun diadu, tagen duanana teu rengrot-rengrot. Sabrut leungeun Gumilar nu hiji ngadiuskeun panonyokna rek ngahanca careham lawan, tapi karena rikat ngalelepkeun badana ngawangun gerakan orai sinuk terus motong jalan, sukuna geus ngajengkat pikeun ngajejek bincurang lawan anu saterusna manehna rek nusun Panarajang ti gigir belah kencaeun musuhna. Tapi Gumilar tetela mangrupa hiji lawan anu hese diteguh sarta diukur pangabisana, mun biasa nama gerakan orai kobra teh tara ieu tinemu jeung kagagalan. Tapi sakali ieu mah karna teh kapaksa kudu ngaku kana kaunggulan anu jadi lawan, lantaran kalawan sakilat pisan Gumilar teh geus hasil ngarobah kuda-kudana nyerong encak, nu antukna lain bae manehna geus bisa nyalametkeun bincurangna, tapi oge leungeun katuhna geus bisa dipake nakis leungeun kenca lawan anu rek ngarojok igana, sedengkeun leungeun kencana ngahiu kana punukna musuh anu pikeun karna mah geus teu bisa naon-naon deui. Iwal ti manehna kapaksa kudu narima kana nasibna, ngagebru nyuuh teu beda we ti begu anu nyungkruk. Ngan puguh bae karna oge lain jalma ipis-ipis atuh pangartina, sakilat manehna ngaborengkal hudang dibari nyabut ruyung kaumna anu diselapkeun dina tonggongna, kalawan teu katiten ku Gumilar, ongkoh deui teu nyangka yen karna teh bakal kitu pamolahna. Manehna ngan ukur bisa ngaranjug waktu karna ngayapak dihanap bari nyamberkeun ruyung kaumna, anu tumrapna geus teu bisa disinggahan deui ngablentrang kana bincurangna. Aluh! Gumilar ngagero, sateas-teasna oge bincurang diadukeun jeung ruyung kaung anu geus nahunya puguh we moal bisa nandingan. Ngagentosan punu kaula Gumilar. Ceuk karna nya kakak punah we kanyerina dina punuk teh. Ulah waka ngeunah seuri karna. Ceuk Gumilar luncat bari nyamberkeun jurusna. Anu dipalar sugan we ditakis ku ruyungna lantaran manehna boga maksud pikeun ngarebut pakarang karna ari rek dilawan ku bedogna manehna teh masih tacan luaseun. Tapi kahayangna Gumilar teh teu bisa kalaksanakeun lantaran karna kalah ngagunakeun gerakan orai kobra,
sakali imah karena ngaborengkal nate kabelah kencaeun Gumilar bari notogkeun duyung kaunga kana iga. Tapi pikeun Gumilar mah teu matak jadi keder ngagentak manehna ngarempod ngageser ka gigir bari ngahiukeun leungeunna pikeun ngahancap di geulang. Orok kaya gerakan duyung kaung karena anu memang leuwih cepet robahna sakilat ngulawi terus nyamber ka handap rek ngababad suku. Gumilar rikat luncat bari ngadiuskeun panimpugna kana sirah anu tumrapna ka karna teu kira-kira ngaranjugna ngagentak manehna ngabalieurkeun beungeut bari narik di ruyung kaungna anu saterusna ngahiuk rek dipake ngababuk leungeun musuh. Kulawi leungeun Gumilar meta kreup ruyung kaung teh kumanehna ditewak tapi barang ditarik teteh anu jadi lawan teh lain ayon-ayoneun anu antukna kapaksa ruyung kaung teh dilupaskeun deui sedeng manehna terus ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun dirina lantaran kumanehna geus kajudi sarta cukup dibalitungkeun di mana panyekelna dilesotkeun geus tangtu cong ruyung teh bakal notog kana dadana. Ibah ini teh lakar itu karena diselang heula nyarita ka Ipah lantaran manehna ngadadak inget ka pajamian ngarasa melang bisi bener-bener bah jagun ngalakukeun tindakan anu matak ngabahayakeun sedeng musuhna ieu kawas-kawasna hese pisan diragragkeunana. Pikiran karena sakira teu buru-buru bisa dielehkeun mah kumanehna teh rek ditinggalkeun gampang isuk pageto deui bisa diteruskeun sedengkeun kayaan pajamian mun telat nulungan teh ulah-ulah ari jol manehna engke datang ka ujung kulon pajamian teh ngan karingaran. Sawius Kang bade ngantosan bae cek Ipah mugen lantaran manehna teh ngarasa hariwang oge risi bisi karna teu kuat nandinganana nili kayaan musuh anu sakitu tangguhna. Muntong bedegong Ipah ini keritu abah bisi kumaha onam karna keke ret manehna ka Gumilar nu harita keur ngajegah. Karena ari bener mah melangkan nu jadi kolot laksanakeun bae heula pamenta kaula tadi. Gumilar nembrong susuganan we karna teh pikiranana robah. Daya bayana deuleuh kaula kudu nurut kana pamenta musuh Gumilar. Bejadkeun heula dada kaula kakara bisa ngalaksanakeun kahayang Andika. Karena anu memang hayang geurang rengsekeun patlakna teu loba deui pamola. Sebrut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan si pecat nyawa. Tapi Gumilar anu memang geus sayaga barang manehna mireng pasangan anu jadi lawan anu memang geus bisa diteguh yen bakal ngalakukeun hiji gerakan anu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana sakiceup Gumilar ngawangun gerakan gelap ngampar. Dina nyebrutna badan karena dina gerakan si pecat nyawa Gumilar oge ngabresat ka hareup ngagunakeun gerakan gelap ngampar. Jebrot dua badan diadu kalawan teu kira-kira hebatna cacakan mun harita Ipah aya keneh di dinya manehna piraku teu ngoceak mireng bentrokna dua kakuatan anu masing-masing ngandung tanaga anu hebatna satanding gajah. Mun karna mah namru di dinya kene tapi ari Gumilar mah nepikeun ka mecleng atuh jauh pisan ari lantaran manehna mah sasat teu ngagunakeun tanaga sapinuhna dina ngingetkeun akibatna bisi nimbulkeun mamalana anu leuwih hebat. Tapi pamiarsa sadayana bubuhan itu ieu oge ngabogaan kakuatan anu teu sabong-brong kalawan sakiceu pisan duanana geus ting jareg-jeg harudang deui karena anu siasatna beunang disebutkeun meunang angin oge bari ngabebeskeun di ruyung kaungna ka tukang tonggong sakilat manehna ngablesat tina gerakan manuk beusi nyabet anak lauk nyamerkeun jurus Cibagendit tina gerakan jongjolong notog. Tapi teu kira-kira karena ngaranjugna lantaran nu jadi lawan teh ngadadak ngaleungit tina sasaran rikat manehna malik nyusul tepus tapi tetep atuh badan musuhna teh teu bisa ditembus ku panarajang lantaran badana kokoleaban teu beda we ti kalakai murag. Memang Gumilar harita ngagunakeun gerakan kalakai katebak angin. Akhirna karena ngajega ngadagoreureuna gerakan lawan sarta dina waktu Gumilar geus ajeg sabiasa deui karena sakilat nyamberkeun jurusna Gumilar ngagentak jingkrak lep dina gerakan monyet ngemil lantaran boga maksud rek ngahanca iga burung lawan. Tapi karena ngagentak ngaborengkal bari nungkupi gelang lawan ku gerakan besot anu tumratna ka Gumilar teu kira-kira ngaranjugna lantaran dampaleungeun lawan teh karasana gegeregelan teu beda we tinu dieusi ku cucuk-cucuk anu mangrupa seseukeut ragaji beusi.
Ngan untungna manehna ngakentak ngarobah gerakan ku jurus Galura Laut Kidul anu ayeuna geus disampurnakeun tingkatanana, anu antukna karena ayeuna mah anu ngaranjug lantaran karasa teu beda we tinu newak cai. Gerakan beso teh jadi leungit kaampuhanana, tetela teu bisa nandingan kaampuhan gerakan Galura Laut Kidul lantaran saban-saban ditewak teh kudu bae ngaleungit tina sasaran anu dina becenghulna deui teh mangrupa gempuran-gempuran anu hebatna teu beda we ti galura lautan anu nembrag batu karang. Kukituna karna ayeuna mah robah siasat, manehna ngagunakeun taktik mancing maung di jero guha, hasil oge dina lolna lawan rek ngahanca dada, sakilat manehna ngagunakeun gerakan Dewa Samadi, jebrot pigulang Gumilar teh beunang digunting. Ngan barang rek diteruskeun ku gerakan besot leungeun lawan teh geus ngaleungit deui bae. Tapi karena teu kapetolan akal, kalawan kacida cepetna terus bae manehna nyebrutkeun jurus kembarna, pikeun Gumilar mah gerakanana musuh siga kieu teh memang teu disangka-sangka pisan lantaran pamikirna karena teh tangtu rek terus-terusan saperti tadi ngagunakeun gerakan besot anu memang kacida dipika paurna. Anu antukna Gumilar teu bisa narekahan deui, dadana katoto ku jurus kembar, manehna ngacedagna karak bengkang. Geus karuhan anu jadi lawan Namru mah karena ngagentak balik kanan, corela jung bae manehna luncat, terus ngablesat maksudna marek nyusul ipah lantaran diteruskeun oge can puguh bisa parat ku sapoe ngalawan musuh anu sakitu tangguhna. Sedengkeun hatena mah geus ngarasa kacida hariwangna ku pajamian, bisi bener-bener menang panandasa ti Bah Jagur. Mireungeuh karena ngejat paparah nama Gumilar teh rek ngudag, orokaya kaburu datang manten pamajid nyusul, Gumilar diwawadian yenkeun ayeuna mah leuwih hade urang nungguan pamursid we heula, gampang mun bener-bener karena teh sanyata nama wijana dageus puguh padumukanana moal hese ieu neanganana. Gumilar akhirna mah nurut, gek manehna diu, beungeutna ngadadak marah mai hegar, inget ka karna anu sakitu hebatna. Mun bener teh manehna wijana, bisa kumahaeun matak sugmana kana hate, nilik pangabisana nu lain bantrak-bantrakeun. Waktu tadi Gumilar ngudag karna nu saterusna disusul ku pamajid, anu tinggal teh Surya jeung Pamurtala kapan keur pasang hareup sang hareup jeung Ki Ardaim, atuh ari belecet teh pamajid nyusul Gumilar, ari gapruk bae Pamurtala jeung Ki Ardaim teh patelah, uguh ti tadi oge duanana geus pada-pada naik getih. Pamurtala boga rasa tengeunah pedah ditangtang teu pupugu, atuh Ki Ardaim boga maksud rek bebela ka karna anu memang geus neundeun budi ka manehanana. Boh Surya boh Widarma duanana oge ngan bati pating poloho we mireungeuh anu padungdung teh sarua pada bingung kumaha nya pilakueun. Itu kan gelut rek misah memang teu wasa sok sieun ka barerang, ongkoh deui Widarma mah puru ngabaturan ini amah anu mimiti derna Pamurtala galungan jeung Ki Ardaim teh terus bae ngejat ka jero imah bari ngadeg-deg pinuh kasieun. Atuh Widarma oge terus bae nuturkeun ka jero ngabaturan, kusabrehan oge geus bisa kataksir yen tingkat pangabisana Pamurtala teh aya di saluhureun Ki Ardaim, ngan bae Pamurtala teu bisa sama menang ngagunakeun leungeun katuhuna lantaran tatuna udah tadi dibesot ku karna teh masih keneh nyanyautan. Jadi dina gerakan-gerakan teh lolobana mangan ukur ngagunakeun kakesitan sarta kapelitan, dina ayana kasempetan rajang manehna ukur ngagunakeun leungeun kencana, tapi sanajan kitu ngaran-ngaran jago kolot tumrapna ka Ki Ardaim mah teu burung ripuh oge lantaran Pamurtala teh ngabogaan daya tahan anu cukup hebat oge. Dina beukna panimpugkeunna teh pikeun Ki Ardaim mah geus matak lungleng katuru lengan. Tapi Ki Ardaim oge memang lain jalma jore-jore, ngaran-ngaran murid Bah Bejo atuh anu saeutikna manehna miboga ilmu kadugalan anu hulu watana tina ilmu ajian batu karang, sarta dina tenggeulanana teh teu boleh ngagunakeun tenggeulan ujungan anu memang jadi andelanana. Pamurtala oge kurang-kurang cinggeus mah hanteu matak moal bisa menyat deui
anu pikeun Surya mah anu harita tetep nyaksian manehna ngarasa kaget oge lantaran gerakan Ki Ardaim teh loba miripna jeung gerakan-gerakan anu dipiboga ku manehanana. Ku kieuna pikeun Surya mah jol-jol dengdek we ka Ki Ardaim lamun dina kapepedna teh manehna moal sungkan mere bantuan. Dina waktu Pamurtala nyebrutkeun jurus si samber nyawa dina gerakan Rau Kelong, sakilat Ki Ardaim ngaragrakeun awakna sarta terus ngayapak ngejatina gerakan manuka sintu mabur ciptaanana pribadi. Kuliwet katukangan Pamurtala, kehiu manehna nimpukeun tenggelan ujunganana, oro kaya Pamurtala ngagentak malik ngalegot ngenca miceun paneunggel bari leungeun duanana ranggah dina gerakan rek ngarames beuheung. Biwirna nyerengeh bari panona anu herang taya bobodasna teh boborelakan ngabarengan suara anu ngawik-wik. Pugu we Ki Ardaim nepi ka tenggelanana ngawur teu pugu anu pikeun Pamurtala mahal ieu teh hiji kasempatan anu kacidahadena. Kalawan teu anta parah deui, manehna ngepruk rek ngarames beuheung anu jadi lawan. Tapi Ki Ardaim sacara mata kaget anu jadi lawan manehna kalawan sakilat naker geus bisa nyelametkeun dirina ku jalan ngariutkeun awakna dina gerakan pesing morongkol. Dina ragragna kana taneuh teh terus bae ngakulitik nyamber suku Pamurtala anu pikeun Pamurtala maka paksa manehna kudu ngejat lantaran ku manehna geus kajudi anu ngakulitik ngahanca sukuna teh moal bina ti tanaga setumbalas anu kacidarosana. Pusing edan sugan ieu mah. Ceuk Pamurtala ngahaha bari nyerangkeun Ki Ardaim anu geus nguniang hudang deui. Omoan ieu mah teu beda we tu juri guris kaberangan ha. Ki Ardaim ngahualkeun sok sanajan harita teh ari hatena mah teu buru ngarasa gigis mireung petalakuna nu jadi lawan teh anu memang luar biasa. Bajingan teuik sia. Pamurtala nyebrut deui rek ngarawu beuheung, lain deui nafsuna lamun ka manehna anu nyebut-nyebut juri guris teh. Tapi Ki Ardaim ngagentak ngolebat ka gigir, hiu ngahambatkeun jurus gugur gunung tutungkusan tinu jadi guruna. Pamurtala rikat ngagilek malik bari nakis leungeun musuhna nu rek ngahanca ka kemplongna. Corelat manehna malibir ka gigireun Ki Ardaim bari ngagodekeun sirahna ngababu kana beungeut lawan ku buukna anu panjang ririaban. Anu tumrapna kaki Ardaim mah kontan ngagero bari ngajaul ka tukang. Sajabana ti ngarasa peureus teh liang irungna ngadadak teu beda we tinu dibabu ku endog buruk. Meleding atuh matak eungap. Ceuk Ki Ardaim bari mencet irungna teh make nyebut sigung sagala ka Pamurtala. Lobok ku sia nu pikeun ka bontet. Pusing edan, ceuk Pamurtala nambalang. Ngan untungna teh kaburu daratang Pamajid jeung Gumilar anu keur ngaradu tanaga teh gancang bae diparisah sarta terus diterangkeun ku Pamajid yen boh Pamurtala boh Ki Ardaim sarua pada kabaud kunu teu pugu pada teu ngarti kumaha alatan anu sabenerna. Nu jadi pokona mah itu ia oge pada salah harti anu diakibatkeun ku rasa kacurigaanana. Anu matak daripada riributan anu sama sakali eueuh paedahna mending oge patotoskeun heula naon anu jadi marga lantaranana. Kabeneranana teh harita Widarma oge norojol nyampeurkeun kaburuan lantaran kumanehna kadenge suara Pamajid anu keur mere papatah kaduanana atuh kumanehanana oge kaharti yen manehna tadi teh gurung gusuh teuing ngagugu nafsu. Geus kitu mah sararea Cutcat unggah ka tepas sanggeus ngariung Pamurtala anu mimiti cacarita nerangkeun yen pangna maluruh siruyung kawung teh hayang nyaho kaayanana Bah Jagur naon sababna anu matak aya di Bungbulang sarta ngadon ngalakukeun riributan di kontrak Cikupa. Ceuk beja cenah Bah Jagur teh kungsi diragragkeun ku siruyung kawung anu padumukanana di Bungbulang. Ieu sababna anu matak manehna datang ka Bungbulang sarta mimiti nanyakeun ka Widarma. Tapi manehna lain menang jawaban anu matak nyugemahkeun. Ieu mah kalakah siga nu ngahaja nyieun gara-gara anu antukna derbay ribut teu pupugu.
Diterangkeun oge ku pamurtala yen manehna ngabogaan murid anu geus dibere pancen pikeun maluruh wijana nyaeta putrana Gumilar anu baheula diculik ku Bah Jagur. Akhir-akhir ayeuna Bah Jagur ngadegen rerempon di Cikupa, ku kituna timbul kacurigaan sok sieun jaja nyaeta muridna dina engguning maluruh wijana teh manehna tinemu jeung kagagalan ulah-ulah dirina ngalakon bobor karahayuan ku Bah Jagur. Kitu diantarana anu dicaritakeun ku pamurtala kalawan disaksian ku sarerea. Anggeus pamurtala ditema ku Widarma diantarana manehna nerangkeun pangna manehna kaburu ku nafsu teh lantaran ku ngarasa curigana. Wuri-wuri karna mentas galungan jeung Bah Jagur anak kurunyung teh anu nanyakeun si Ruyung Kawung turug-turug jolna teh ti kandang wesi deui. Ai sorak kade. Wuri-wuri Bu Cicin nyetel TikTok dangdut. Ente. Ente. Cedea si gara-garana. Wuri-wuri karna mentas galungan jeung Bah Jagur anak kurunyung teh anu nanyakeun si Ruyung Kawung turug-turug jolna teh ti kandang wesi pisan. Anu matak jol-jol nyangka we yen pamurtala teh moal salah deui baturna Bah Jagur anu rek ngadon bebela. Ongkoh eta dina nanyakeunana teh make jeung nyabit-nyabit ngaran Bah Jagur sagala, tapi ayeuna kabuktian bet sulaya jeung panyangkana tadi nyapikeun Widarma mah teu kira-kira ngarasa kaduhungna, malah antukna mah manehna sanuk-sanuk menta panghampura. Mana oge dina sagala perkara teh perlu aya titih rintih, ulah gerges gedebug getas harupateun nurutkeun pangajak nafsu. Untung sakieu oge teu nimbulkeun korban anu leuwih hebat. Nya ari tos kieu mah pamurtala taya bayana urang teh ngan kedah silih hampura. Pamajid sanggeus nanggap anu cacarita, manehna nembrong saolah-olah anu nganaha-naha ditungtungan ku meresaran ka pamurtala supaya ngerengsekeun pacengkadanana ku jalan babadamian. Ongkoh geus leuwih ti heula Widarma oge pokna teh menta dihampura. Leres nun, kaula oge teu kaabotan. Jamana manusia mah enggona kaluluputan. Pamurtala bari ngareret ka Widarma. Anu direret surti teu panjang mikir deui, solongkrong bae Widarma ngasongkeun leungeunna anu saterusna teh hese beleke gancang disambut ku pamurtala, masing-masing pada ngikrarkeun menta dihampura kalawan disaksian ku balarea. Beres jeung Widarma, solongkrong Ki Ardaim pada ngalubarkeun kasalahan. Anu antuk nama itu ieu oge taya tapak-tapak tas pasendatan dina neruskeun hanca obrolanana teh bari nungguan Aki Mursid DS tuning gor-gor pinuh ku rasa duduluran. Atuh nini amah oge ayeuna mah geus teu ngarasa sieun deui, tapi sanajan kitu manehna mah tetep bae numpi di pangkengna bari ngadedengekeun. Pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos tenyekapan deui nya. Luar biasanya palawargi kitu dina kahirupan oge saleresna mah teu saeutik pacengkadan, teu saeutik pasendatan nya, diantawis urang teh justru ku salah sangka nya. Salah sangka mungkin tina cara urang nyampeikeun hiji hal gitu. Lepat tina cara ngadugikeun akhirna ditanggapina oge lepat. Dina rumah tangga ge kitu kadangna. Teu sakedik niat sae jadi awon ban kitu nya. Karaos ku sim kuring.
ya keur diuji coba eta teh hal-hal seperti itu teh. Ya, matak bahasa komunikasi teh duh, mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Gusti teh nya hiji ilmu cara berkomunikasi mata keningannya, aya doa Robis Rohli Sodri beda teh nya supaya urang dilapangkeun dada sabab ku sempitna dada mah naon anu tadina rek ditepikeun teh bener jadi goreng ya. Leres teh gitu. Bahkan salah sawios utusan utusan Gusti Allah teh nyaeta Kanjeng Nabi kan dina surat Alam Nasroh teh kitu. Alam Nasroh laka sodroh wa wada'na angka wizro. Jadi kita dilapangkeun cirinanya para utusan Allah. Sabab tangtosna para utusan Gusti Allah mah bakal diuji ku ujian-ujian anu berat. Sahanu kiat mayunan ujian nyaeta anu dilapangkeun dadana teh kitu tah palawargi sadayana nya. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.